Bismillahirrahmanirrahim. Dina makalah nomor ka-33. Kasauran ahli hikmah, ari ahli hikmah teh jalmi ahli maripat nu tina daok kemakripatanana geus ngarasakeun kana kahirupanana. Lamun dingana ngalakukeun ibadah geus karasa mangpaat tina ibadahna jeung dirina tong boro engke di surga, di akhirat, di dunya ge geus karasa tina hikmah ibadahna. Eta hikmah. Jauh keneh aya urang menya. Ji tina maribat, tina ibadah geus karasa nikmatna jeung geus karasa hikmah tina maribat jeung ibadah. Jadi lamun urang balik ti dieu tas ngaji teh aya perubahan sabab aya manggih kangeunahan diomongkeun ka batur eta teh geus ahli hikmah. Isuk mah we poho deui jadi we ahli ruqyah. Para alim ulama eta teh reng-renganana suhur dimulai para sahabat. Matak ambillah pelajaran-pelajaran ti jalmi-jalmi ahli hikmah. Mana anjeunna nuju kempel di hiji surau. Kempel. Mun di urang mah di saung. Jadi masjid lain. Paragi ngaji ngan tempatna leutik. Nuju ngabahas idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di mana-mana geus datang ajal seseorang moal bisa disingkahan salengkah atawa satunjang beas kasebatna anu ketika eta jelema idza jaa ajaluhum di mana geus datang ajal mautna la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika gering manehanana berobat moal boga tapak ngamangaruhan ka malaikat kagoda kumanyangkeun umurna gitu. Atuh abi upami teu damang moal berobat goblok eta. Da percuma atuh cenah obat ari malaikat teu bisa kaleketek. Emangna malaikat polusi. Indit ka Singapura hayang sehat. Ari cek ajalna kudu di dinya mah di dinya. Itu. Kadua nuju ngabahas dinu hiji deui teh kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap awak-awakan bakal papanggih jeung ngaran nu maut. Tah, ahli hikmah mah da nu dibahasna eta. Matak laleuleus hatena ge pantes. Aya urang mah panu dibahas teh pilkada. Kumaha carana meunang. Progres dunia nate saeutik aya ahli hikmah. Aya urang mah insyaallah da. Teu kitu. Ari pek teh torojol teh wa kuluna yadkhulunal bab jeung sakabeh jelema bakal asup kana eta panto. Eta panto teh nu diibaratkeun kana ajalna manusia dina harti sakabeh manusia
urang tong boro urang tuh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oge pantilan di alam dunia. Ketika nuju ngabahas eta aya beberapa ayat ku anjeunna digali dirasakeun dina hirup jeung kahirupan, maka muncul tina kayakinan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Loba jelema nu nyareat dina keur gering beak puluhan ratusan juta tapi ku Allah teu ditepikeun kana cager daguratan jiji kodim ku Allah ditulis sameme lahir ka alam dunyana si eta kudu modar keur berorbat di Singapura. Gitu. Atuh jelas muncul cek tauhid bahwa bertauhid nah ifradul ma'bud bil ibadah, berobat kur cicing dina syariat teu bisa ngagere jeung gupai malaikat supaya mengkolkeun kana ajal, maka tumiba seluruh manusia moal aya nu bisa nyingkahan kana ketetapan Gusti Allah. Orang bisa keur kieu ge da sehat cek syariat. Nyarane deket foto usul-usul berat ku kumis cek Allah teh Ijroil nah cicing wae mana tadi turun tuh ka sahu cabut tuh nu ka karang ngaji bunga pan atuh nu belah mana Gusti layatan nu tadi kopeah ruas nu tadi kopeahnya cicing ulah ngagobok ai paeh keur ngaji mah da insyaallah mau darah kan bisa gitu. Begitu digali kamin sihatin mata bigeri sababin loba jalma anu sehat ujug-ujug maot bari teu aya sabab syariat gering atanapi labuh tabrakan atanapi dibacok ku geng goblok motor anu keur usum ayeuna we ngabunuh jelema teh sarua jeung ngabunuh umat Rasul kader mendek ngabacok heula lu sorangan insyaallah gitu ya carana lah mudah-mudahan budakna si husnul khotimah yang bapana berkah sabaran anu ngalakukeunana sing dibere hidayah jeung taufiknya Allah eta kan kamin sihatin mata bigori sababin IPT kamin maridin loba jalma anu ripuh gerina cek Allah lain takdirna kudu mautnya hirup deui lamun cek ningali syariat ketika aya salah satu dina peperangan para sahabat geus teu bisa nyekel naon senjata musuh ratusan keneh ari lain takdirna kudu maot didinya mampan ku Allah teu biasa. Mata kula nyebut aneh, geus aneh si eta bieu ngaji jeung urang teu kudu aneh. Biasa we. Dengan pedah rada kaget secara kemanusiaan ningali anu gering teh biasana sok kadituna maot ari ieu gering henteu cilaka henteu ajal tepi ya wayana ciptan jiji kodim wahyahna si eta kudu paeh poe eta detik eta malam eta gitu. Aya nu ragrag dina tangkal kalapa kadon babala katakan seuri kararas barang bangnya pancek ilahar adat mah ketika ayeuna luar adat kebiasaan
terus ayeuna nu ragragna saha muncul lamun ti para nabi teu maot ku Allah dipasihan mukjizat, lamun ti para wali sebut karomah, mun tinu disaung dibelek mauna meureun gitu. Maneh ralan yang tangkal apa sabaraha meter 20 meter teu maot man geus teh. Naon sababna? Ragrag teu ngabogaan adat tapak gawe kudu ngaleupaskeun nyawa tina raga. Gitu. Da aya nu ti sorodot tina katuncar maot. Pake ngomong aneh ya si itu maragrag tina tangkal kalapa 20 meter teu maot si eta mah nincak katuncar ti sorodot teukeun ka maot. Eta mah asbab adatiah sabab musababna, tapi tetep we guratan takdir saha Allah. Matak aya istilah cek mokororoh Sunda, takdir moal bisa dipungkir, kadar moal bisa disinglat gitu. Jadi tos kapenata ku ahli hikmah eta teh nu matak pada kafa bil mautil mauidho, ketika lamun urang ningali anu maut sing jadi pepeling euy urang teh bakal kitu. Guys, tidinya teh nuasana biasa isuk narek top up teh eureun. Naon sababna? Sieun atuh maot nuju naon? Nuju ngadepo. Eureun tah. Hikmah teh we. Gitu. Geus digali ku araranjeunna. Muncul ayat kitab-kitab babul maut, bab sakara, perkembangan jalma nu bade maut. Eta ningali ilahar adatia. Maka kapendak ahli hikmah muncul. Ternyata malakal maut diibaratkeun rampog nu rek nyokot nyawa urang bari urang teu bisa ngahindar ka rampog eta. Sagitulah. Abi mah teu damang ngalangsung ngadatangkeun dokter anu bayaranana 500 juta sapoe saputing moal bisa kabeli ku 500. Moal. Nah cenah abdi kedang ngahindar tina berobat eta ulah sia bisi antara jadi mutajilah jeung qadariyah neraka ka ditu. Ujang teu damang moh teu berobat takdir mah tos dietakeun ku Allah make kudu berobat. Alus teh si kehed. Ngan tengah hargaan dohir tengah hargaan dohir data mah bagian hateana nah, bisa jadi jang budi gering diobat obat nate berobat dohir nate jeung nyumputkeun ngeunahna daok ku bere panyakit wawuh jeung Gusti eta mah tuh tos super tos cinte. Mana hiji malakal maut. Eta malakal maut bakal ngahampiri ka urang. Rek ditingali saha geus asak tahuluna teh. Tingali. Jadi saur sapali keterangan 70 kali sadinten teh malaikat lungsur teh. Ditinggalian beungeut teh geus pascan si Budi ya dicokot ya. Geus pascan si Adit dicokot manglalan. Eta teh 70 poe. 70 kali sapoe. Turun acan Gusti ditinggali acan dan malaikat rara rudet nyuhunkeun ka Gusti Allah paehan teh sia teh malaikat mah tahantos dilungsurkeun eta teh 70 kali teh sapoe ditinggalian urang mah pan jag-jag warijag rasaan teh ngora teh apakah maot teh jeung ka kolot tungkul gitu teu objektif mun kitu sing nepikeun kadinya ngerasa sadar sing jadi pambecut jeung jadi benteng super filter dina hate nu sehingga ngaluarkeun kana sikep nu hade. Ji malakal maut nyokot naon ruh. Abab minha khalaqnakum wa fiha
taratan ukhra kan gitu. Tina taneuh urang dijieun, dina taneuh urang dihirupkeun, kana taneuh dibalikeun, tina taneuh kana taneuh urang dibalikeun. Nu asalna tina taneuh balik deui kana kenteng dijieun tina tangkal, dijieun tina coet, diteuleun dina sok ngareneng jeung coet. Rai raka urang eta mata ruhahu, ruh urang dipisahkeun tina raga maot ngaranna, dirampok, dicokot ku malakal maut nu kasebatna malaikat Ijra'il. Oh, tinggalian gitu. Jita. Nomor kedua, wayan tahibu warosahu, tayi syariat. Loba harta urang engke bakal dicokot hartana teh ku sesuai syariat. Salaki jeung pamajikan nu ayana ketika cerai boga gono gini wayahna teu bisa salaki ayeuna otoriter nyokot seluruhna harta ladang babarengan sabab geus aya syariat dicokot teu meunang teu. Pamajikan seperti kitu, salaki maot indung aya anak 5 cokot tah indungna teh nu asalna bangga ku pedah boga geulang geus paot salaki mah ngageser ta geulang teh ka anak incu. Ah moal ieu mah nu abi teu bisa kitu, udah syariat. Muplak oge naon sawah, balong, tangkal itu ieu ceuk syariat cokot ku syariat cokot. Geus warisan. Eta lamun ayeuna hutang piutang geus beres urang teh urang naon deui boga tanah 10 bata wayahna hak waris cokot malahu bada mautihi. Matak lamun ayeuna nu can ngabagikeun warisan bari geus leuweuh maotna 40 poe eta teh doraka. Mau dibawa modar ya tuh tong borobeus kan pintilna oge moal kabubuk ka mana teh ka kuburan teh sok dicopot eta mah wayahna ku anakna power ya naon sababna di dieu ku ahli hikmah katingali dina syariat di mana upami aya hak budak hak yatim piatu dihakan napikeun kabeh kudu jadi bapana maka sarua jeung ngarampok harta 70 para nabi tekan kok ayo urang mah penerima berenanya lain pembagi warisan mata kadang sok ye ngarasakeun sieun ahli hikmah mah lamun ngabogaan emas sakeumpul ketika anjeunna maot ibu ramana ninggalkeun budak ayeuna nu teu soleh eta emas bisa ngajadikeun jadi cukang lantaran silih bunuhna antara adin jeung lanceuk ku akibat emas sakeumpul. Matak ahli hikmah di dieu mah anjeunna ketika anjeunna nuju jumeneng seueur wasiat kaputra-putra sinareng orang sekitarna beakeun harta jeung dina jalan Allah daripada urang geus maot ieu harta ngajadikeun wasilah kana pokokna anak incu ka Gusti Allah gitu. Pan teu saalit aya adi lanceuk pas ya ngarebutkeun tangkal sampeuh. Teu saeutik. Rek loba, rek triliunan, rek miliaran, ratusan juta, rek puluhan juta ketika geus maut mah geus dicopot aku syariat bikeun tah kudu caricing aya budak geuningan narima sekian budak sekian
Kun ke eta mah dina bab kitab khusus aya rohbiahnya bab waris sanu kabagian sapergenep saperdalapan saper itu saper ieu kayak dibagi cenah ngaran teu papesen bagi rata we degor hulunan kitu sok aya kan bagikeun heula sesuai asna sesuai anu geus beres mangga keluarkeun kebijakan pamajikan teh ngahuleng usaha menang babarengan ayeuna diharar ku anak bahkan ku hijab mah ujug-ujug pindah we ka lanceuk salaki kan gitu teu boga anak lalaki pindah teu kudu riweuh anu nyesa boga kenteng 10 siki leboh we kenteng nya wayahna eta konsekuensi sarea ulah sangeunahna bagi rata mata keueuh benernya saeutik gedena harta mah lain ka jelema anu teu meneran menjadi fitnah panaya dongeng inung bapana teh maot labu tina batu ai keur ngangon domba ai budakna liwar tara ngaji ai nu nyesa teh kur domba bikang hiji lanceukna jeung adina kan biasa nu cikal mah liciknya nakalnya parebut tah dilanceuk yo daya teh warisan inung bapa ari kitu kumaha wayahna sia mah kudu nuturkeun kana kahayang aing domba kudu dibagi dua bari kudu hirup cek lanceukna teh da hayang aman tina beuteung kana hulu nu akang tina beuteung kana bujur nu sia ai keur naon keur ambisi kana harta nama ketika nyerenkeun kanu jadi adina teh datina beuteung kana bujur mah kudu sakadar kaluar tai kan kitu anu ambisi jeung hubu dunya cacakan ketika ayeuna ngomongna teh darah dagingna teh tina dua nu jadi indung bapana anakna teh adikna mung deui ambung aing mah hayang tina beuteung kana hulu teu meunang bagian aing ge mah sebagai lanceuk sia 4 kali hikmah tungtung aya naon eung sia ngadadak datang ka mana wae geus 7 tahun can datang ka dieu ayeuna moal deui geus aya masalah sia maka kara ka ciri hulu eta mah biasa di ditu naon cenah mah ieu pan ibu Rama abdi teh maot ieu boga domba hiji apakah ieu teh kudu dibagi dua apa kumaha ya nya atuh eta mah rek diduitkeun atau rek barang ya udah cenah ayeuna mah rek musyarakah we cenah nu lahir kumaha ayeuna sepakat maneh abdi hoyong tina beuteung kana hulu nu adi abdi tina beuteung kana buntutna nya sok cenah ngikuti dengan urusnya kedua iPT disimpangkeun ka jalu anakan kan cing kira-kira anakan keluar tina sungut domba tina momok domba tina eta we nya muncul deui ceuk adina lamun keluar utah milik sia kan gitu cicing pikir pan gitu lamun keluar tina bujur milik abdi sabab kesepakatan waktos ayeuna di payunan ulama tina beuteung kana hulu bagian tina beuteung kana buntut bagian abdi cek adina abdi mah unggal poe mulungan tai oge dibereskeun da abdi mah rumasa eta mah bagian abdi
modal dina tehlas ku abdi dibereskeun anak henteu kuat. Ayeuna domba anakan 2 milik saha? Lanceukna milik aing, ke kumaha sia teh ya. Itu datang deui ka ulama tah geus hoghagna. Kyai ya datang deui maneh nya pandomba nu hasita dicarioskeun teh anakan. Dupi eta domba kaluarna tina beuteu tina sumut atambi tina bujur domba kiai nya tina bujur kehed moal aya nu bersin langsung keluar anak. Tah kamari kesepakatan abdi kenging ti mana cek adina tina beuteung kana buntut maneh, berarti nu kaluar anak milik saha? Milik maneh. Kabagean teu lanceukna. Kabagean teu? Henteu kan? Hud teu meunang nolak sok sanajan adi dina darajatna handap tapi ku syariat kudu narima kana harta cokot we geus. Gitu. Cokot ngahuleung salakina lanceukna teh. Anakna kaluar we. Coba lamun sepakatna kieu geus cenah jang. Ayeuna mah ulah bage tu katika urang urus we engke urang anakna bagi 2. Tah eta mah bisa. Da kulantaran eta mah aya kasieun gitu. Pelebah dombana utah tua cenah utah Kang ya. Allah harta dicokotan guys. Kayak emang geus moal bisa ditolak. Pan loba ya teh keur musim. Ba'da mautihi 2 katilu wa yantahibu adu dajismahu. Nu moal ditolak. Da kieu tuh ahli hikmah nyebutkeun anak ya. Ai cek urang mah cek pikih ku sopan kieu. Tina pasaran dibawa ka imah ka masjid. Di masjid ka kuburan. Didinya geus aya galian taneuh beureum jeung tempat pangsarean anu terakhir. Imahna mah di dunya wah saplak-aplak. Tapi keur sare terakhirna mah ukuran 1,70 meter. Aya ulama ahli hikmah. Sah itu teh mayit, lain mayit itu mah hakaneun bilatung. Tinggalkeun. Ai urang sah teh nyebut kitu. Saya tak mayit. Lain hakaneun bilatung. Sah teu? Sah, ngan teu sopan. Aduh, ieu mah cenah meni geulis hakaneun bilatung teh. Da geus tingkat tinggi ya. Nya alwi kitu leuwih, masya alwi. Eta mayit ti imah digotong ka kuburan, ka masjid, di masjid ka kuburan. Di dinya teh mana nu bisa awak ieu nu teu bisa leupas tina gorogotan bilatung di jero pakuburan. Mana nu pangpayuna dihakan, tah pipi nu sok diagulkeun kasep jeung geulis. Gitu. Mata khodahu ge geuningan pipina kudu diantelkeun cek ali pikir teh eta teh kangge masihan mam naon. Bilatung. Cek bilatung teh pesta deh. Makanya dia meloba di meet up cenah. Hakan beak. Ai PT ahli hikmah aya jalmi nu ngajerit saking kusieun nguping eta. Hafidhu jasadaku. Jaga jasad maraneh lamun buruk. Hiji sing mineng maca Al-Qur'an ngadawamkeun sunat qobla ba'da sing nyaah kapada manusia teruskeun baca Asmaul Husna sing nepi ka rasa. Eta teh cenah ti antawisna salah sawios bakal nganterkeun jasad urang bakal utuh. Maka muncul we ketika aya seueur nu penggalian kuburan
utuh keneh 20 70 tahun 50 tahun naon aya amal nu istimewa payeuneun Allah cek Allah teh eta mah kakasih aing hamba aing hei Pak cacing hei bilatung naon sia rek ka mana rek ngarogodan harga hamba aing ulah kadar itu sia diusir ku Allah tak iyalah rarai-rarai iyalah nepi awet di era keras gitu Mang Ojon nu kasep kieu teh beak ge geus teu naon bari ngeunteung teh nya make naon ieu teh moal aya muncul asa aing pangbodasna sapangkasepna teh aing kieu isuk mah ku bilatung moal mancarkeun beungeut asa aing panggagah man ulah jang budi keur ngurebkeun Agus Pajari mangga nyangakeun pesta bilatung ulah keun nya nyata ieu ya dan jero nama sebetulnya urang mah tengkorak berjalan terus di bajuan kieu terus aya awakan tadi jerona teh eta nu dicopot matak terus doakeun ahli kubur teh ulah ngomong bid'ah sia bisa kabilu tutung pil kobri di kuburan geningan seueurnya ketika ngagali mah kantos kan ngagali tadi dia Kaponggor kan aya wallahu alam lah tapi cek dina kitab-kitab geus kaharti we kitu hulu suku tulang ieu ngariung kan cek ilahar hulu belah ditu kan ieu belah di suku belah di kuduna kitu ketika digali ieu mah teu suku tulang suku tulang dama di darinya we ngariung gitu numpuk gitu oke buah hudang heula cangkeleun efek teh henteu ketika ningali dina keterangan mah pan kieu ketika sumping munkar nakir teh kan digugahkeun heula lamun ayeuna digugahkeun ketika jelema nu doraka bubukeun ku malaikat yang bener bisa jadi kan beda alam kan kantos ninggal naros kapun bapak pak kok bisa kieu nya boehna teh teu aya tulang tingali ke cenah singkap panggihnya ngalogat kitab bab ieu kapanggih keur ngalogat kahan sorangan urang teh kieu Trojol munkar jeung nakir sama nih munkar nakir nanya kasihan man robuka siapa pangeran anjeun teu bisa ngajawab ai di alam dunya tukang la ilaha illallah da kulantaran la ilaha illallah na ditumpangkeun dikaitkeun jeung hayang dunya digebug ku malaikat isu kunaon jeung malaikat ngagebug pan sia teh maca la ilaha illallah mohon Gusti ngan sia maca la ilaha illallah dikaitkeun sia madikir supaya hasil usaha berarti pangeran la ilaha illallah teh lain Allah sia mah kabeunghara gebug tak mudah-mudahan la ilaha illallah urang masih dugikeun kana nafsun jeung kana qalbunya eta fil qabri wayan tahibu kadua katilu kaopat nu bakal nyokot teh jelema nu geus didoliman ku urang kada ya tadi aya informasi nya anu ngabunuh gitu murang kali nu salah sasaran begitu kenging disiksa di konsekuensi
manehanana ngadolim yang ngadolim dia dicokot wayana itu hak. Ulah ngomongkeun aing mau secara pikir makan temenangnya ku umum. Contoh, urang maok barang baturna anu dipaukan ku urangna nu akhirna nyiksa ka urang. Bisa jadi itu adalah hak. Ngan nu paur paneungeul mah eueuh. Tapi di masa yang akan datang ketenangan ku Allah moal dibere, bahkan hartana bisa beak nu diakui atau tidak aya harta batur nu pernah kahakan teh dipentaridona. Nyatakan. Sok ngahuleung tan sok maok sampeu peuting. Ari pek teh dibere modal kunaon? Ku pertanian supaya melak sampo tuh jadi eta. Kunaon ieu dibeto teh sampo sagede kieu we akar deui. Teu inget ai pek teh baheula pernah nyabut sampo keur ngarona bari teu bebeja ka nu bogana. Ceuk nu bogana teh Gusti aing teh salaki teh keur manepikeun ka gering nancepkeun sampo geus jadi eueuh teu kahakan saeutik-eutik acan dijeritkeun ku malaikat. Gurat isuk si itu rek melak di sampo ku Allah teh diberi jadikeun hak. Lebok. Itu bisa gitu ya. Bahkan di dia wahum man lahumul haq alaman dolamahum bi ahdi amwalihi. Tos punten lah kieu we. Teu menutup kemungkinan ketika barang urang leungit aya nu mau ku batur secara hakikat diusikeun ku Allah supaya nyokot manehanana sabab pernah nyokot hak batur. Ayus duit aing ka mana? Teangan heula nya. Teu kapanggih. Bawa baheula urang ke SMU nyokot duit. Bisa gitu. Bisa. Wa bigtiyabihi au bidor eta mah rek dicokot atau waktu diteungeul masalan au bigori dalik di penjara kitu meureun. Hak eta. Maneh maok motor maneh. Contoh aya bangsat maok motor. Ku polisi beunang di penjara itu hak. Selama teu bisa dibayar. Di urang mah ada bangsat diasupkeun ka penjara terjadi garong. Diasupkeun di ka penjara pan jadi tukang korupsi. Beuki palinter babangsatna. Ya hebat ya. Bahkan nu paur ya. Amalahu Hauri, astagfirullah. Urang ahli ibadah, ahli sodakoh, ahli puasa, aya jelema nu didoli ku urang. Si itu teu ngalawan. Repeh we. Maka bakal dirampok eta amal urang ku jelema nu didolim ku urang. Power euy. In kana lahu amalun sholihu tinglikeun. Ayeuna uing ngacaprak kieu ngawuruk bisa jadi amal soleh. Aya nu pernah kadoliman ku urang, amal pindah ka ditu. Bisa jadi. Ayeuna kan usum dibuli, ngabulinya. Budak leutik dibuli, nusangsara dibuli itu. Repeh we, cepro cici, bahkan ayat dan keri. Budak SMP 3 tahun dicekok ke minuman keras ke orang-orang atasanana ku senior nepikeun ka asup ka rumah sakit ngalawan teu bisa lumpat ka indung bapana imahna teh punten-punten henteu kasebutkeun ilaha rata ngajerit jelema nu sangsara didolim ka Gusti Allah
sehebat apapun amal solehna mau ditepikeun ku Allah balik tak pindah ka jelema nu pernah didolim. Hati-hati. Matak ju urang silih hampura we ayeuna. Isuk tengah huleng batur maka salurga saya tem di dieu. Gusti ari abira ka surga no. Songunahna siang. Ingat siang ngadolim ka jelema nu itu keur ucang-ucangan dina kursi gading kilang kencana surgana Allah nu keur diriung ku kanikmatan Allah. Uning Gusti. Sadar sia, sadar. Pernah sia ngahampura ka saya itu. Henteu. Terus abdi barek nuntut amal abdi nu maca Al-Qur'an setiap Ramadan, setiap mulun abdi sholawatan, abdi itu ka mana? Tuh geus dipinahkeun ka si itu nu didolim ku maneh bari maneh teu menta hampura. Atau kumaha abdi, nah tuh kumaha tuh kadinya tah siapa baliknya betot ku malaikat bari ainul saddah teh cokot remukeun heula asukeun kana neraka. Ayeuna rakyat didolim kepada korupsi tingalikeun itu tukang koruptor isu ngesod dah kita percaya orang tongton isu. Lamun ayeuna rakyat kecil melarat kelaparan ku akibat kediktatoran jeung kenaon kabangsatan orang-orang intelektual pinter alus tinggi jabatan di dunia di akhirat mah bisa jadi jelema miskin nu pernah didolimi ku kebijakanana pangheulana asup ka surga bisa jadi bisa ngarah kadengeun ku calon pilkada gitu terus gitu. Apa sih Abdul Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz ketika diangkat jadi gubernur mumungan eta teh. Lempang ari pek teh aya onta nu tijalikeun aya hiji jalan anu bolong. Istighfarna ribuan kali. Onta teh. Ieu jalan darek dok. JPU para roek anu tabrakan ari duit ditokot tina pajak jelema jelema kapoekan siana mah di hotel ngeuneunahan doraka goblok sia eta ulu geuning ge ya kitu geus naon tuh awan niat kajeun aing mah dipikakeul asal dipikakeul ku Allah eta lagi gitu. Jauh ting salaki we tuh ka pamajikan teu ngeusian token doraka ai keur di dunyana mah sholawat kan daun nabi aridina eta pasti sareng oek bisa tinggal ikan ya no dikuburku amal urang ku amal urang jeung ku maos ari pek teh maos puran osok amal osok tapi kok kenapa bisa poek di pakuburan teu menuntut kemungkinan ku akibat loba moekeun jelema di dunia eta metak tak ieu teh pamarentah teh mere PLN teh woi gede ganjaranna eta teh selama lamun hasilna teh dikorupsi aspal di hotmi ngarareuna harene jeung babalapan lamun ayeuna naon anu tukang nyeun jalan teh naon namanya teh hah PO nya eta teh jeung hak guna jalan jelema ngagana dipake babalapan tanu babalapan teh dolim ka pamarentah eta supaya bijaksana ieu dengekeun
Kali nyumput wae mana sering shooting aja begitu rame. Allah Akbar tadi mengadahar dowegan nyali. Kade. Ketika pemerintah nyeun kebijakan seadil-adilna terus dipergunakan ketidakpenggunaanna nya orang dolim ke pemerintah. Itu. Kiai nyampaikeun hak diatur ku akibat jeung kepentingan pribadina dolim ka umat. Gitu. Kumaha geus kitu? Wayahna isu biktiba bihim au bidorbatihim masalan au bigori dalik amaluhu ingkana sholihan. Naudzubillahi min dalik. Wa ila lamun teu kitu hamila alaihi dipengkolkeun ganjaranana ka batur gitu. Keungnya. Opat tanya. Hiji malakal maut, kedua ahli waris, katilu awak kubilatu, kaopat jalma nudi dolim. Upami ditingali mah di dia aya beberapa ayatna tepikeun ka hampir 21 ayat tina masalah amal jeung hadis nepikeun ka ayat 62 hadis. Ieu tah. Jadi nu bakal nyokot urang teh hiji nyokot ruh, kadua nyokot harta, katilu nyokot jasad, anggahota, katilu nyokot hak urang termasuk amal urang. Tah, berengan kieu we ruh urang mudah-mudahan dicabutna ku Allah sing husnul khotimah. Rek di mana bae ogen da eta mah tos takdir ti Allah. Di mana bae. Kedua warisan eta urang pepeuje tanyakeun da aya kitab faraid cenah rohbiah taroskeun ka ahlina. Lamun teu kitu bakal jadi musuh urang nepikeun ka akhirat. Nomor katilu jasad urang ieu titipan ti Allah nu dijieun tina taneuh bakal balik deui kana taneuh nu engke bakal jadi santapan cacing tanah. Cek Roma Irama jadi santapan cacing. Sok terus nyanyi. Kumaha? Di bumi dikembalikan. Terus dari kamar yang dua ya. Dengan ini soalnya. Aya dina judul sebujur ka bangkai le eta kan gitu. Tos. Terakhir masalah amal. Ieu panginten tina anu opat ieu pesan ti ahli hikmah hiji mudah-mudahan jasad urang sing dipake saksi ibadah payunan Allah. Mudah-mudahan harta urang teu jadi fitnah payunan keturunan urang sadayana. Nomor katilu bisi aya anu dolim jeung pernah kadoliman ku urang jeung urang silih hampura bilih amal urang pindah ka batur ngalangkungan kadoliman urang sadayana. Al-Fatihah.